Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Kisuna anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng Duriat di luhur ombak bagian ke-12. Ieu anu nganggitna Bapak Entang Sumarna. Sumangga supados teu nyangkolong teh kana waktos wilujeng ngadangukeun. Angkat tangan aja nyatika, lantaran besi diberi ku pistol. Sakali deui padalung teh ngagorowok, tapi ku Jatnika teu didenge sumawona ngagugu kana omongan padalung kudu nyerah. Tong didangu her, Jatnika ngareret ka Herni bari terus ngawelahna. Hei, batur, dulga. Padalung ngagupayan babaturanana anu masih keneh jauh ti ditu namah menta buru-buru supaya ngabantu, lantaran Jatnika beki cepet wae. Tar padalung ngebekaskeun pistol isyarat kaluhur encan dilempengkeun sabab nu dimaksud oge asal Jatnika eureun. Tar ciu kakara dilempengkeun sanggeus katempona Jatnika terus wae. Jatnika stop Jatnika, awas ku kami di podaran. Padalung nyorowok. Woi, siap. Surakna balad-balad padalung cukup ngegentarkeun hate Jatnika. Kang, aduh Kang, Herni muringis teu tenang. Tenang Her, tenang. Tembal Jatnika bari ngareret ka tukang. Padalung beuki tambah deket. Eureun maneh didinya, bisi ditembak deui. Ayo wani mah. Jatnika teu gimir-gimir terus lumpat. Tar, ciut. Pelor nyamperan sirah brak Herni jeung Jatnika darepa bari terus ngawelah. Tar, ciut, ciut. Pelor beuki narageteg luhureun sirah ting cariut. Awas, sakali ieu anjeun modar. Tar, siut. Aw. Dina parahu sakoci aya nu ngagoak. Padalungnya kakak seri. Teu kanyahoan deui sing horeng balad-balad padalung teges aya di basisir atuh barang maranehna rek hanjat oge nyaeta Jatnika jeung Herni. Gawawek manten Jatnika jeung Herni pada narewak. Jaba pada diasongan congo-congo pedang serta tumbak, Jatnika jeung Herni tinggal ranggah. Sajagona jelema hiji, sapinterna lamun balad maneh ayeuna amo bisa deui ngalawan. Padalungnya kakak seri. Mun nyaranjeun jago, ayo geura maju hiji-hiji, urang gelut saurang pada saurang. Jatnika nyorowok nangtang. Rante mentong diarantep sabab tuman. Padalung nitah ngarante Jatnika. Ketukangkeun leungeun maneh ayo. Dulga melotot kana beungeut Jatnika pikeun Jatnika teu pisan aya hate seber tapi tetap tenang. Leungeunna dikatukangkeun reketek dirante. Rasakeun ku maneh Jatnika, bongan maneh wani-wani ngaluhuran ka kami, sedang maneh teh saukur pangawak sorangan, ngarti? Padalung nyamperkeun bari beureum beungeutna. Jatnika teu nyarita lain dumesieun tapi manehna ngarasa taya gunana nyarita perkara ayeuna beunang ku musuh. Teu jadi perkara nu matak pikasieun hatena pasrah kanu kawasa. Anjeun Jatnika jeung Greni bawa heula ke tempat urang pikeun putusan hukumanana. Engke ku kami ditangtukeun di ditu. Padalung nitah naikeun Jatnika jeung Herni kana parahu bargasna. Naik. Dulga nu kawilang panggalakna wawakil padalung. Najongan bujur Jatnika dititah naik, sedangkan Herni bati garageteun wae sumawona Jatnika mah dalamun seug paduduaan jeung Dulga moal teu diberesan nyawana. Kapaksa duanana darae kana parahu bargas Jatnika naikna bangun anu tenang, najan leungeunna dirante oge disebut hiji tawanan. Tidinya kabeh balad padalung beraset narae kana bargas-bargasna. Durudud, mesin-mesinna disaradakeun sarta seak maju muru ka tempatna deui.
Jatnika ngalamun sapanjang dibawa oge karena Bargas hatena gilig moal putus pangharpan satungtung cita-citana can kalaksanakeun. Ti peuting keur meujeuhna jempling kabantu di laut tur aya di basisir Gunung Rakata sanajan kakara Isa tapi geus karasati iseunana. Padalung jeung balad-baladna ngariung minangka ngabadamikeun perkara Jatnika jeung Herni lantaran manehna jabati geus maehan sababaraha hiji balad Padalung teh oge geus wani mawa kabur Herni nu kacida dipikabogohna ku manehna. Teu aya deui putusan bapa mah, iwal ti kudu dipiceun sing jauh si Jatnika teh, ceuk Padalung. Tepat kene Pak, mergi dipiceun sanos tebi oge moal teu nyusul deui ka dieu. Boa bakal ngabongohan ka urang. Jadi langkung saya dipaehan wae beres. Juga ngabantah. Pantas mun rek dipiceun kitu wae mah. Tapi make akal supaya manehna ngarasakeun pahit poeuna hukuman. Sabab mun dipaehan sakaligus tan wane moal ngarasakeun nyarina jeung laparna deui. Saukur sapada harita geura peek pikiran ku sararea. Padalung nyerengeh bari neuteup kadulaga. Memang kahartos ku sadayana oge. Nanging kumaha akalna upami numutkeun ka sauran bapa nembe duga nanyakeun. Kawas teu nyaraha wae yen bapa teh boga sobat nu kasohor jawara sarta lain tina soal jawara di laut bae tapi di daratan oge jawara ngantang tur rada jauh ti dieu. Kira-kira perjalanan ku Bargas setengah poeun. Lamun peuting ieu indit pidatangeunana pas subuh. Tuh di belah wetan ti ieu Gunung Rakata aya hiji daratan leutik anu teu dikenal. Memang da kacida leutikna ngaranna Nusa Kembung. Hampir deukeut wae ka Pulau Karimun Jawa mah. Ngan ari ieu memang teu terkenal. Kaayaanana leuwih ti ieu poekna lamun katempo ti laut. Tapi ti basisir aya jalan setapak ka tengah. Tah di tengah-tengah eta Nusa aya hiji gedong anu agreng petempatan sobat bapa bajak anu ulung. Malah pamingpinna sajabat ti ngabogaan panjara-panjara tempat tawanan-tawanan musuhna teh oge ngabogaan hiji kamar nu poek saupama hiji tawanan diasupkeun ka dinya. Watekna matak leuleus daya tangan pangawasa malah siga nu tetulangan duka naon racuna. Malah menang 2 poe 2 peuting mah sok tuluy teu eling ngegebleg teu usik teu malik. Ieu hiji siksaan nu kacida panujuna pikeun dikenakeun ka si Jatnika. Timbal Padalung nuduhkeun ka Nusa Kembung tempat sobatna teh sabab hayang puas nyiksana. Tah upami kitu panuju Pak, iraha kedahna dipasikeunana ka Pulau Kembung teh. Sarerea curing hak yen geus pada nyaho ka sobat Padalung mah nyaeta nu ngaran Jokor, hiji jelema jangkung padag kumis baplang ari balad-baladna lain saeutik malah leuwih ti Padalung loba baladna oge. Jadi pada satuju? Laras Pak, satuju. Melisim kuring mah sok hoyong garamios wae. Margi duga ngomongna teh dikebatkeun. Semohon kumaha ari kidul ga. Sok tara diteruskeun. Padalung netep. Bapa ge uning kapan Tuan Jokor teh kagungan nu herang-herang. Oh, nya bener. Kapan eta teh nu geus katelahan Den Ratika putrana. Gelis puguh oge, tapi moal ari nyusul ka Greni mah saukur hampir sabanding. Bapa ge lain teu hayang bogohna mah bogohkan Den Ratika teh. Ngan kumaha da kahalangan ku kaera. Era ku bapana peda sobat. Sok sieun disebutkeun aki-aki babarenjen. Da pada saumur atuh jeung bapana mah. Ngan ari bapa mah kungsi boga pamajikan teh ka urang Madura. Teu kungsi lila ditinggalkeun maot. Ari manehna mah boga pamajikan sasatna katunggal sasuku bangsa nyaeta Kapermasih urang Bandung. Timbal Padalung. Oh, kutan istri Tuan Jokor teh urang Bandung Pak. Nu digigireun Padalung nyaeta Abdul Leleh nanya bari ngahulang. Nya urang Bandung. Nya asalna mah pamajikan hiji sodagar nu kapalna ti lelep. Ari Tuan Jokor harita keur meujeuhna ngepung eta kapal kabeneran si awewe luncat kana sakoci. Nya gancangna carita disabot ku Tuan Jokor nepi ka dikawinna malah nepi ka boga anak ku Padalung diriwayatkeun saeutik.
Oh gitu. Leres Pak, urang iyangkeun wae Jatnika teh wengi-wengi ieu. Dulu gak geus hayang buru-buru indit da kumerot hayang gara panggih jeung nu geulis. Tangtu kudu penting ieu. Malah mentong ngaberangkatkeun kapal ieu. Cukup ku Bargas bae. Di dieu kudu aya nu jaga. Barang duaan mah bisi Greni kabur. Kitu deui pikeun ka ditu tangtu jeung bapa pisan. Sae saha atuh nu kada ditugaskeun ayeuna ngajagi di dieu? Ceuk si Dulega. Keun wae da aya Ki Padir jeung Tardud. Duaan ulah marilu di dieu kudu ngajaga. Padalung melong ka Tardud jeung Mang Padir, nyaeta Mang Padir teh bujang dapur teh. Sae kulan Mang mah barina ge kedah kana Bargas tebih-tebih mah alim kulan sok teu kiat lebat angin sumo tembal Mang Padir. Abdi ge sami wae di dieu mending ge da tunduh tembal Tardud sarwana jeung Padir. Bener ari kitu mah atuh. Bapa teh bunga ku aya nasara tujuh oge. Ku kituna sabab mun dibawa keur nyaring mah mata keribut bisi manehna cecelewengan. Heug wae kadengieun ku Greni. Leuheung basa mun Greni teu kalap pikiranana peda bogoh ka Jatnika. Tuluy wae manehna maehan dirina sorangan. Padalung sieunneun ari Greni maehan sorangan mah sabab cita-citana hayang bisa meunangkeun Herni. Ditunggu sarena heula bae kitu dugananya. Salah bisi lila keneh kana sare ayeuna meujeuhna diompreng buru-buru bere ompreng dina cain tehna eusian pel tidur sok ka dieu keun caina Padir. Padalung nitah. Mangga sun kenceling Padir indit teu lila kudu nyung deui mawa cai sagelas. Bus diasupan pel tidur aya kana limana teu kira-kira wae dasar niatna hayang jahat mere pel tidur oge mani 5. Ye gara bere ompreng ka ditu. Mang Padir indit jeung Tardud mawa sangu sapiring jeung deungeunna nu ngeunah sarta manehna mawa gelas di si cai teh nu beunang nyampur pel tidur teh. Harita Jatnika keur ngelol tina sargisig besi kaluar ngarap-ngarap aya nu ngaliwat maksudna rek minta nginum geus ngarasa haus. Barang nempo Mang Padir jeung Tardud mawa sangu jeung cai teu tatap pasini Jatnika corowok ngagero. Hei Padir, eta teh dahareun keur kuring? Nya, ieu pikeun anjeun Jatnika, bisi anjeun geus lapar, tembal Mang Padir. Kuring memang haus hayang nginum, aranjeun memang binasa ka kuring, ti isu kuring teu dibere nginum, kadiekeun. Nya hayu atuh Jatnika, ta ieu cai teh haneut keur anjeun. Song Mang Padir ngasongkeun cai tina sarigisig. Top dicokot tergot diinum teu diengkekeun deui harita keneh beak. Ieu sanguna Jatnika, Mang Padir ngasongkeun deui piring ompreng. Kuring teh hayang barang dahar, bawa deui ka ditu. Jatnika nyentak Mang Padir. Kumaha anjeun teh dibere dahareun kala sesentak ha? Tardud ambak. Sok kadiekeun atuh. Jatnika nampanan. Ye mun teu tadi atuh ceuk Mang Padir bari ngasongkeun sangu gap ku Jatnika di tampanan. Teu antap waras sangu dibebeutkeun bari pokna. Demi Allah, kami teu hayang akan rezeki anu haram. Mang Padir jeung Ki Tardud mani melohok bari melong ka Jatnika. Sugan setan maneh mah dibere barang hakan kala dialungkeun hayang ditampiling Tardud nafsu. Asup maneh ka dieu. Sok duanana urang galungan jeung dewek. Jatnika nangtang. Ki Tardud jeung Padir ditangtang kitu teh kalah ting laletem da teu wanian ngalawan ka Jatnika mah sabab lain beja deui kakuatan Jatnika teh. Sifat dilawan kudua ku tilu mah moal kuat. Antep we ayeuna madud keun da moal lila ge hees ceuk Padir. Duanana arindit tinggal Jatnika merong bari pokna. Serentengna we jago diajak galungan mah teu wani. Untuna kekerot. Ya Allah. Ya Allah, nah betunduh kieu ieu teh. Tadina hayang nyaring rek mujasmedi minta pitulung kanu kawasa. Alhamdulillah. Jatnika heuai pel tidur mimiti nerap.
Gek manehna diuk sisi kapal goledag teu karasa deui ngagoledag tuluy sare atuh da lain lumayan deui matak tunduhna 5 disakalikeun. Geus dibere barang dahar, Padalung nanyakan nuduaan sanggeus baralik deui. Parantos nanging sanguna mah dibalangkeun teu daekeun ngadahar, pajar maneh haram tardud bebeja. Wah keun wae da moal lila deui ge hees, coba ayeuna gada teang deui. Moal salah geus hees, mati peleta mah tara kungsi lila. Padalung nitah nehang deui. Keun kupun emang kulan, Mang Padir kincid indit. Sanggeus datang ka kamar tahanan teh tuluy ditempuan nya we geus nyegrek kerek. Hah? Geus hees geuningan, bener tere obat teh. Mati eta mah geureuntess hate Mang Padir tuluy ulak-ilik ka kamar tahanan nu hiji deui, nyaeta anda jeung Ondi maranehna oge geus sarare lain pedah di obat. Parluh wae nu duaan mah. Mang Padir kincid deui laporan ka Padalung, brai panto dibuka. Kumaha? Geus hees eta wacan? Padalung buru-buru nanya. Parantos Pak, mati pisan ta obat teh. Mang Padir muji kana obatna. Ieu nu matak ge lain lawanan tah ayeuna tong ragu-ragu sanajan manehna diangkat ti papangko moal nyaring sabab obat nyak serak matak poho lamun bangsana sare boro-boro dipangku sanajan disunut moal nyaring. Hayo angkat urang iangkeun ka nu sakembung. Siap. Breng balad-balad Padalung kalaluar ti kamar musyawarahna. Padalung terus dangdan sabab manehna sorangan nurek nyerahkeun Jatnika ka Tuan Jokor. Sok garotong bawa kana Bargas. Padalung nunjuk ka Jatnika nu keur ngaguhar sare. Harita keneh Jatnika geus ditaekeun kana parahu Bargas anu panghareupna anak buah Padalung. Iwal ti Padir jeung Tardud nu teu marilu teh da dititah jaga. Nu loba mah ngaleut sabargasna 5an aya kana 6 bargasna. Durudud maju kawetan nuju ka Nusa Kembung. Jatnika teu ingat-ingat masih keneh di alam impian kitu deui Heni canyahoeun yen buah hatena rek dibuang ka Nusa Kembung. Urang kocapkeun pamiarsa ayeuna nyaeta kaayaan Nusa Kembung teh. Nusa Kembung tengah peuting kira-kira wanci tabuh 3 katarana beuki geueuman kitu ge lamun ti laut ditempona, tapi lamun dijug-jugan ka jero mah lain dikieuna matak heran lantaran di dinya aya hiji imah saperti gedung wae turu gede. Eta tempat teh daya lian nu bogana Tuan Jokor. Kapal lautna boga 2, malah ditendeuna di basisir Nusa eta pisan moal aya nu manggihan sabab tara aya kapal-kapal nu lalar liwat ka pelebah Nusa Kembung nu matak canyahoeun di dinya aya Nusa. Tabuh 3 Pajokor jeung anak buahna geus nyararing malah geus aya di sisi basisir pikeun berangkat kana bargas-bargasna neangan begaleun. Keur ngajaranteng di sisi basisir katarempun ti kajauhan aya lampu-lampu ting bonconong sarta ngaleut nuju ka Nusa eta. Ilikan tu batur-batur, aya parahu-parahu bargas ka darieu. Buah-buah eta teh nu rek balayar ka langsung. Samarukna jalan ka dieu teh bakal leuwih deukeut nuju hiji pelabuhan. Tuan Jokor nuduhkeun ka anak-anak buahna. Anak buah Tuan Jokor kabeh ting raringeuh melencrong ka tengah laut. Wah, nyawe tuh jiga-jigana rezeki nomplok eta mah. Moal salah deui bargas nahkoda nu galede duitna atawa barang-barangna. Tapi nurutkeun syariat mah sapira bargas-bargas eta teh paling nu ngarala lauk lain bangsa nangkoda. Tapi nya penghuni Nusa Kembang recok. Tiarap kabeh ulah nepi ka katempuan ku maranehna. Keun cenah mendeg di dieu. Tangtung maranehna moal nyangkaeun yen di dieu aya Nusa. Tuan Jokor nitah tiarap ka balad-baladna. Tiarap. Brek sararea tiarap di nu bala. Durudud bargas-bargas Padalung jeung balad-baladna ngadeukeutan Nusa Kembung. Hei, bargas-bargas kendoran jalana. Lantaran geus deukeut ka Nusa Kembung. Padalung ngagorobok. Geuning nyahoon yen aya Nusa nya. Balad-balad Tuan Jokor karageteun.
Bargas-bargas mimiti kala lendor sebrot lampu tina bargas nyebrot ka basisir kacida ngempurna. Atuh sisi basisir nu sakembung teh katempo nu tali arap geus rapet-rapet wae dasarieun katempon samarukna rek ngarempug. Stop, stop. Padalung mere komando bargas-bargas rugreg areureun di sisi basisir teu nubruk nusa da dibere lampu ku padalung disebrotkeun ka basisir. Juta rurun regayang jatnika nu masih tibra di garotong akibat teluh pel tidur can hudang-hudang. Tuan Jokor olohok lantaran nempos sakitu lobana nu haranja teh tapi balad-balad Tuan Jokor geus taki-taki karing adagoan piriwit ti Tuan Jokor. Trit, trit. Breg teh anak buah Tuan Jokor serentak digigir ngarasongkeun tumbak jeung bedil lantaran baroga bedil aya 10na. Saha ranjeun? Tuan Jokor nyentak bari ngasongkeun pistol ari bedil-bedil baladna Tuan Jokor teh mun di urang mah kawas bedil paninggaran nu sok dipake maro bagong atawa mencek kasebutna teh bedil mimis nu disadana sakadar kadengena kawas pistol malah kitu ge sawareh dan nu sawareh deui mah bedil tetangga. Ari nu panghareupna nu diasongan pistol teh tayalian iwati padalung rag padalung mandeg kitu deui anak-anak buahna tapi kadenge sora padalung nyarita ka Tuan Jokor. Ae Tuan Jokor piraku poho ka sobat. Satea atuh dek bari ngabatrean Tuan Jokor teh. Ae geuning padalung. Hahaha. Sugan teh lain sobat. Nah penting-penting ka dieu. Aye naon ki sobat? Cuk Jokor sanggeus sidik kanu datang. Tak ari taon teh Tuan Jokor mah sok poho ka sobat. Untung teu jol beladag di bedil oge. Mun teu nanya heula meureun sim kuring di bedil ku Tuan Jokor. Ceuk padalung bari seuri memang katelah wae Tuan Jokor ku sadarea sobat-sobatna sarta batur-baturna ge nyerebutna teh Tuan. Lain pedah turunan Belanda tapi maksudna hiji jelema nu dipertuan atawa dipikaserem ku sararea. Is matak teu jol beladag ge asa-asa kuring teh padalung. Asa-asa wabu kana ringkangna. Ari pek teh nyawe. Ayo atuh urang ka imah. Bring kabeh ngalabring ayeuna mah antara batur-batur padalung jeung Tuan Jokor teh campur dageus puguh batur saperjuangan. Ngan anak buah Tuan Jokor karageteunana ku eta wae pedah batur-batur padalung ngagotong jelema kawas-kawas mayit. Geus daratang ka imah Tuan Jokor kabeh bisa kaasupkeun ka jero bubuhan lega sok jatnika nu masih ngagebra sareteh digolerkeun. Kabeh batur-batur Tuan Jokor nareuteup kanu digolerkeun teh tuluy ngalingkung. Tuan Jokor ngareret ka padalung serta nanya, "Sim kuring teh bunga apa campur kaget? Bungana peda kadatangan ki sobat. Kagetna kahiji ku ayana sumping dina wanci janari. Kuduana kaget ku pedah mamawa ieu jelema nu digotong. Nah ieu teh nu cilaka atawa kunaon?" "Oh, Tuan Jokor, mugi Tuan ulah kaget. Sim kuring jeung sapara kanca datang ka dieu dina wanci janari ieu. Kahijina hayang tepung kalawan nepungan ka sobat-sobat nu aya di dieu. Kaduana pangna sim kuring mawa ieu jelema digogotong. Lain bae nu cilaka, tapi tawana nu geus nista ngaruksakna." Tembal padalung bari melong Tuan Jokor rehet kajatnika nu digolerkeun di tengah imah. Kitu deui Tuan Jokor melong kajatnika malah kabeh oge pating polohok. Ieu teh ngaruksak kaki sobat. Nah lain di podaran wae atuh sakalian maka dibawa ka dieu, tembal Tuan Jokor. Nu mawi sim kuring teh rek minta tulung ka sobat supaya ieu tawanan sim kuring ulah sakaligus dipaehan. Moal karasaun pait peuna hukuman, tembal padalung bari nyerenge. Ari kitu rek dikumahakeun pang dibawa ka dieu teh. Tuan Jokor nanya semunu kaget. Kieu ieu teh kusabab sim kuring terang yen di Tuan mah ni dieu aya tempat hukuman nu kacida sangatna nyaeta kamar peteng nu ditendeunan hawa racun nu matak ngaleleuskeun jelema. Tah ku kituna ieu tawanan nyuhunkeun dilebetkeun ka dinya. Masrahkeun tapi waktosna kabujang sae pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.